Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui sareng sim kuring dina channel Dongsun TV. Kumaha daramang kalawargi, mudah-mudahan sadayana anu nuju nonton sareng anu satia nonton dina channel Dongsun TV ieu dipaparinan kasehatan sareng dikampilkeun milik rezekina sareng digampilkeun deui dina sagala pamaksadana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasa dina waktos ayeuna sim kuring bade ngadongeng nyaeta aya hiji cariyos anu judulna Pocong Sasak Serong karya Kang Maman Rahman. Cariyos ieu teh parantos dimuat dina majalah Mangle edisi Puriding Puringkak nomor 28. Hayulah cuang teraskeun we kana dongengna. Ngara siapkeun we cek kopina saleng leuteunana nya. Wilujeng lalason, wilujeng ngadangukeun Pocong Sasak Serong. Teuing ku jempling lamun mangsana maju ka peuting. Tara aya nu ludeung indit sesorangan ngaliwatan sasak Cipanggilingan. Geus sering kabejakeun sok aya nu megat, mun henteu aya oge nu kawenehan ningali awewe gareulis, tapi palebah sasak sok ngariles leungit. Tukang dagang emih mah geus arapaleun kana sababaraha kajadian di dinya. Atuh puguh we sakalian maranehna rek mulang entas dagang, tara daek sesoranganan, maranehna silih tungguan di tonggoheun sasak. Harita teh pas Jumaah Kaliwon geus diajam ti beurang keneh rek ngahaja nyingsieunan batur nu ngaliwatan sasak. Si Otim batur kuring ngahaja di bejaan, maksud teh rek duaan nyingsieunanan. Tas magrib sepre bodas dipake disimbutkeun. Luhurna ditalikeun kawas pocong. Tengahna ditalikeun kana cangkeng, serot-serot dikocrotan minyak air mata duyung. Meleber sengitna angin-anginan. Teu poho kembang samoja ngahaja diawurkeun palebah sasak. Sup kuring asup ka kolong sasak, cingogo cungakgok luhureun cadas nu nangkrong. Reungit rabeng saheng sing harieung kana ceuli. Nu kabeneran nyoco karasana ateul liwat saking. Sabot gugutut ngagaro urut reungit gorobas aya sorangan nu ngagorobas. Sing horeng bangkong luncat sigana rada kagebah. Ditunggu-tunggu sajam 2 jam acan keneh aya nu ngaliwat. Teu karasa waktu geus mingkin peuting, si Otim oge acan pun cengis padahal ti beurang keneh dipapadonan. Angin peuting ngahiliwir karasa tiris, minyak air mata duyung meleber sengit ngahiliwir nembag kana irung katebak angin. Asa beda rarasaan, asa-asa aya nu nyabak kana punduk tiis nyecep. Puriding bulu punduk muriding. Teu kanyahoan ti tadina digigireun aya nu diuk noel kana tak-tak. Geus moal salah pasti si Otim kitu ceuk pamikir kuring. Ari maneh lila-lila teuing Tim, ceuk kuring ka manehna. Heeh, ceuk manehna teh. Heos bau hangru kaluar tina sungutna. Kamana heula ari maneh kakara ka dieu? Manehna deui heos deui bau hangru. Kunaon ari maneh ngan heh wae jeung naon nu didahar ku maneh hangru kieu? Ceuk kuring ka si Otim. Nu digigireun teu nyarita, garayam leungeunna ngagarayam nyekel leungeun kuring. Tiis comrek rasana. Cicing si Otim, tong lobah heureuy, ceuk kuring ka manehna. Nu digigireun kalah ngahajakeun, garayam kana punduk, leungeunna karasa kenyal, celak aya nu nyak celak kana punduk. Napel karasa tiis pisan bari utek-utek. Nu napel dina punduk dirampa, terus ditempo, tapi teu katempo da poek, dirarasakeun, geuning ieu teh siga bilatung. Hate mimiti ngarasa cangcaya, yen nu digigireun teh buah-buah lain si Otim. Rarasaan mingkin teu pararuguh, rek ngejat teu bisa suku asa diborogod, awak ngeper, kesang badag, kesang lembut nyorolok saawak-awak.
teu sirikna ngihan maneh kuring ngan ukur bisa ngejeten. Hayu alik ngilu ka tempat uling di Sasak Selong, ceuk nu digigireun sorana rada ngosom. Sabot nyarita kitu racleng tina sungutna bilatung laleutik sagede-gede puhu sapunyere. Tungtungna ti buburanjat cengkat cedak tarang kana papan Sasak. Suku aya nu ngarawel kujubar awak ti gujubar kana cai walungan. Usah oseh hese hudang awak kabakutet ku sepre. Teu nolih awak rancucut terekel naek ka luhureun Sasak. Kasampak si Otim ngabebengkang teu eling-eling, awakna masih dibungkus keneh make spray bodas luhureun Sasak. Sajorelatan katempo aya pocong ngajorelat ti kolong Sasak, jeleg cicing ngabelegedeg hareupeun. Sebrut kuring lumpat satakar kebek teu nolih ka si Otim nu ngabebengkang. Isukna awak karasa nyeri. Leungeun jeung suku barundas balas ti kakarayut teu puguh rasakeunana. Spray urut peuting masih ngalumbuk di juru kamar, rek dicokot bet asa rada keueung, tapi akhirna teu wudu, dikorehkeun ku suku barang dikorehkeun tetep poan teh bilatung laleutik racleng tina spray nu dipake popocongan. Peuting isukna saenggeus awak rada teu pati teuing nyareri, leos indit ka imah si Otim. Si Otim ngagojod dina dipan paranti sare di kamarna. Sirahna ditempelan ku sapu tangan nu ngahaja dibasihan ku cai combrang. Ret manehna ka kuring, panonna burial buncelik bari undur-unduran. "Pocong!" ceuk manehna nunjuk ka kuring. Tim, eling ieu mah uing," ceuk kuring. Si Otim angger pocong-pocongan, kituna teh bari tutunjuk ka palebah kuring. Aneh ku tingkah laku si Otim, kuring ngalieu ka tukang. Bener wae di tukangan kuring aya pocong ngabelegedeg. Kuring reuwas gabrug nangkep si Otim. Si Otim mani ngabebengkang katindihan dina tempat sarena. Pocong ngadeuketan, beungeutna nampeu pisan kana beungeut kuring. Teu anta parah deui bari jeung sieun pocongna dijambret breh teh sing horeng. Otom lanceukna si Otim ngaheureuyan jadi pocong. Otom seuri mani ngahkei kagugu ku polah kuring jeung si Otim nu kacida pisan sieuna. Geus kitu mah leos Otom kaluar ti kamar bari rembai cimata bakat ku kagugu. Saenggeus leuler pok kuring nanya ka si Otim. "Lain Tim, kunaon ari maneh make ngabebengkang di luhureun Sasak?" "Tadina mah uing teh rek ngaheureuyan maneh samemeh uing asup ka kolong Sasak. Tapi ting ti mana tadina aya pocong nyampeurkeun bari muka beungeutna nu pinuh ku bilatung," ceuk si Otim kituna teh bari luak liuk sieun aya deui pocong sigana mah. Poe teu karasa geus mimiti maju ka peuting. Rek balik ka imah kalah sieun. Padahal biasana mah jam sabaraha oge ludeung najan kudu balik sorangan. Rek balik kapaksa minta dianteur ka Otom. Untung Otom daekeun nganteur. Bring kuring duaan balik ka imah. Palebah Sasak rada rundag-randeg. Katingali aya 2 pocong ngabelegedeg. Katingali tutunjuk kalebah kajadian kuring jeung si Otim peuting kamari. Bujur ngompod teu sirikna rek wer-wer ngihan maneh. Na ari jreg teh pocong geus aya hareupeun kuring jeung Otom. Najan Otom kasebut wanian oge ari prakna kitu mah teu buru ngompod. Teu anta parah deui kuring jeung Otom lumpat satarikna bari jeung ti tatarajong. "Pocong!" ceuk kuring meh bareng jeung Otom. Otom sarungna ti kait geblug labuh ninggang kana akar jambu. Atuh puguh we bibirna jeding henteu napung laksa dua-dua. Haruh. Ngapan ngahegak keneh pon kitu deui Otom nu leuwih ripuh sabab bibir jadi jeding jeung huntung orangan. Aduh. Kebayang nya. Regot nginum cai herang. Aduh, nah. Si Otom regot nginum cai herang nu diasongkeun ku emana si Otim keur miceun ka baluas cenah.
bari ngararasakeun nyeri. Dipikir dibulak-balik nya geuning paripola ngaheureun. Aduh. Punten. Nya geuning paripola ngaheureun batur kitu teh teu hade, tungtungna sorangan we nu jadi korban. Meureun ceuk batur teh pas koplebok. Aduh. Rengse pemirsa. Carios teh aya sieuna aya sirina nya. Jadi si Otim jeung saha teh nying sok purah nyingsiran batur di sasak serong sok nyingsiran batur nyata popocongan. Ai keur nyingsiran gitu kalau jadi aya pocong beneran. Anu mantukna maranehna sarieun jeung deui kalah cilaka gitu. Panginten nya intina mah jadi pamiheureui teh ulah ting kemalinaan lah. Bisi mantak cilaka. Sakitu we panginten pemirsa hapuntenna ya. Aduh. Ya carios teh resep. Nu judulna Pocong Sasak Serong karya Kang Maman Rahman anu parantos dimuat dina majalah Mangle Puring-Puringkak. Hatur nuhun anu parantos manco dina channel Dongsun TV. Mugia tiasa kahibur diantos di video sareng carios salajengna. Hatur nuhun, hapunten bila kakirangan sareng kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.